Girang pengajian kali penonton hormatan simkuri nomor tandang 32 Teater Bangsa Seman Hiji Majalaya Kabupaten Bandung. Naskah Tatu karya Ayi Gesasmita, Wilujeng Nyakseni.
Ay si Bejo kemana? Satu katanya. Oh nya. Ay si Bejo kemana? Ay si Bejo kemana? Ay tanya ke dong nanya. Kapan harus kira ini? Dia bilang doang. Ngomong nama nganter Adina ke SMP nya. Oh ke SMP. Bos, kumaha bos? Cilaka tuh. Tanya. Sudah dengan kota. Janjinya ngansa ukur konvoy lain dek tawuran. Kapan nanti oke mesti bejakeun konvoy selebrasi lain dek tawuran. Nah, atuh makin kita mau bakaran. Kayaknya eta mah kerja jaga we disuruh main demus. Main mobil lah. Maksudnya mobil konvoy. Aduh. Maya sayang, iya teh momen sekali seumur hidup. Boga yang mengukir kenangan kita pokok Bobi Nusatria. Maya ngerti, Bo. Tapi Bobi oke kudu suntik karena perasaan Maya. Nah, Bobi poho bunga perasaan Maya harita. Tinggal Bobi tawuran, dikeroyok tepi. Maya, Bobi ngerti. Tapi kan aya nama acara lagi, lain rek tawuran. Maya tak percaya, Bob. Tadi Maya ningali sorangan. Bobi hahareposan ngejeun si Ajo, si Cuplis. Erek ngarencanakeun margat barudak Ginggung. Pasti dah kejelas bakal tawuran. Maya, ulah susah denge-denge Henteu Bobi mah. Suwe, daya rek tawuran. Jeung deui, piraku tawuran ngajak Maya. Bobi masih ingat bersama kalinya Maya malam lantaran tawuran. Sirah bocor di babuku balok, suku potong digeleng ku motor, ramong-ramong meh rumpung alatan digeleng ku bedog. Nah, Bobi nyaho perasaan Maya. Sedih, hariwang, lantaran laki nu salila ieu dipikanya memehan teu katulungan nyawana alatan tawuran. Hati Maya kasiksa umuman ningali Bobi jeung barudak geus ngarencanakeun tawuran. Sok ngomong perang campur mah. Hati Maya kasiksa, Bob. Kasiksa. Lain saukur Maya anu melang jeung hariwang, Bob. Induk jeung Bapak Bobi oge remen pisan eta Maya ngilingan sakan Bobi Eli. Eureun tawuran, eureun geng-gengan. Lantaran malah geus teu sanggup ku kalakuan Bobi. Ayeuna Bobi nu kudu ngadegeun Maya. Momen kalulusan ngan sakali saumur hirup. Tapi lain kacanuk kitu, Bob. Abring-abringan, konvoy, jeung sakabeh tindakan anu matak ngilangakeun sorangan Ketut Jamalian. Ben dituna pasti ngarugikeun sararea. Loba keneh, Bob. Cara jeung ekspresikeun Maya cukup bener. Ayo gak bisa ngaruh saja Bobi Eli. Coba pikirkan sekali deui. Naon sih manfaatna tawuran? Geng-gengan. Bobi oge remen ngeureun ningali berita dina TV, dina radio, dina koran. Yang loba barudak sakola anu tilang. Mati konyol lantaran tawuran. Malah lolobana mah jadi korban salah sasaran. Bobi tega mabageun barudak. Ngaranehanana bukan kene cinta-cinta, Bob. Bukan kene kulawarga, bukan kene masa depan. Anu yakin bakal sia-sia lamun ngaranehna teu ngeureunna sakabehna. Jeung deui, melana si tawuran teh. Maya, nama yang kalaman ku barudak. Eta lain urusan Bobi. Eta mah tanggung jawab barudak soan-soanan. Bukan sahabat kasupin. Nah, kudu sakabeh ditebelkeun ka Bobi. Tapi Bobi pemimpinna. Saya yakin upama Bobi eureun, barudak pasti ngeureun, Bob. Awas, Cuplis, kunaon di si Bejo? Sampai bos, sampai. Tanya
Lewat kesediaan. Tetailah. Lain hari kan cuman baru dateng mau kaki peti. Orang keselestar kemana dehanan. Jatuh, wanita memohon. Tak bisa diangkat dia. Tak bisa. Terus tindakan ular enak mabas. Iya jinaan ke lain. Aing mual sieun. Aing mual mundur. Nah jadi aing dari taruhanana. Jadi mana? Nah coba-coba ngahalangan. Parti. Raneh kabe. Daya kan aing nyarita. Dari tadi. Aing nari boe aku selesai di pimpinan itu. Anu masina. Bakal malas parti. Lantaran selesai siang kapan aing modal. Ini kesalahan Aing. Aing menganggap serius kereta ancaman, tapi kenyataan Aing sebetulnya menjadi korban. Peranahan yang sekabawan, peranahan yang kesulitan kurang. Begitu nah. Aing barang utahkan ke sekabe anggota geng. Sangat datang-datang, kan malas pertahanan budak itu. Siap? Siap, Bos. Sampai datang-datang. Coba, Barudak awewe. Lah Aing mungil. Terus ya si Bejo kumaha bos? Atas mana kemarin puskesmas? Tapi bos, uing hayang dulu. Otak kepala kena Aing selain. Kondisi selain itu menguntungkan dengan keadaan batu jika gitu. Yang dari bukan. Bagasi tinggal di puskesmas. Coba omong. Lah apa omong. Si kamu petugas. Gue Gue ada yang mau pulang gue. Gue pilih ini segala. Maya, kenapa tiba-tiba terbaik gitu? Maya, Geus meh 3 tahun arunan hubungan. Can kungsi bumi nyarita kasar ka Maya. Nah, ayeuna jadi kieu. Bumi geus senyap ka Maya. aduh, Aing mah. Dia yang terkena lu awet deh. Aduh, udah kepisan. Nah, jadi tanah segini. Entar tinggal di tanah. Itu baru dah bisa kebayang. Bumi geus senyap ka Maya. Nah, ini juga gitu. Jawab, Bu. Bumi geus senyap ka Maya. Nyaa. Bumi rek nurut ka Maya. Nya nurut naona. Kapangan saya ge. Bobi nurut wae mau jadi kaya Maya. Kurang nurut naon deui. Tapi ini tawuran dong. Cing, aku sekali menurun ke Maya teh. Aduh, Allah. Kudu kumaha ada ya, kumaha jelaskeun hana Maya. Kieu ya. Kieu. Maya tuh kedua hariwan. Sanggeus kejadian poe ayeuna. Bobi bakalaran. Jeung barudak pertama kali kumakeun. Ayeuna ijinan Bobi geuning jeung barudak. Ieu nu pamungkas. Sakali deui. Ieu nu pamungkas. Terakhir Bobi janji. Sok ayeuna mah Maya ulang. Jeung omah. Upama si bapak dan si mama nanyakeun, ulah
salah dibejakeun. Doakeun ya Bobi sangat selamat di jalan. Maya sih percaya ka Bobi. Ieu nu pamungkas. Pamungkas. Tah, aya Santi. Santi. Kebetulan kayaknya sekalian juga perlu ingat. Siap, Bos. Bobi. 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 Watashi wa itsumo anata o aishite imasu. Watashi mo anata o aishite imasu. Bobi. Teka mana guys, boleh beli makan? Ada para dainya. Siap itu tewe ratusan. Harap saya bisa dicari. Dalam mulai pamenta ibu jeung papa nama. Maya teh geus teu kuat hade anjing si Bobi. Nya sih, Santi mah uji ka mana da? Aya nu kuat, dia nu tahu. Bobogohan jeung si Bobi. Ih, sangga berapa raga itu? Nya sih, kaset. Beunghar dari jurusan bahasa teh. Lain jurusan bahasa unggul. Sasakola ieu oge, moal aya deui nu cina si Bobi teh. Tapi si
Sian balik tungan, cadu pikir kayak aing kudu eleh di medan tempur. Tepelah, geus loba kamajuan ini barudak kenong teh. Dengan mau dinantang ka geng aing. Jika geus amai, jika sama, petugas jeung musuh mulai mengunak pergi ke tempat ieu. Rasa geus jauh lumat teh. Tapi kemana barudak asa buka temo. Moal katawa ku musuh gitu. Ketawa petugas. Telah yang teuing aing yakin maranehna pasti selamat. Maranehna pasti selamat. Cadol teh. Untung asa panenan. Jadi aing bisa lompat ke tempat aman. Tapi kemana barudak asal barudak temo asal bilang kudu katawa ku musuh mah kemana maraneh kita bertarung tangguh di kain aing mau kancam kebakaran musuh gitu maraneh teuing malah kejadian. Aing yakin maranehna pasti bisa ngajaga diri ke sewang-sewangan. Daripada aing ngaduga-duga ada nana aing maluruh barudak heula. Ongko daya sahina aing kudu nyumput. Sementara aing teu apa di mana jeung kumaha nasib anak buah sorangan. Keheula. Aing ulah ka indi teh ieu tempat. Inggis musuh aya kene di sabudana ieu tempat. Keur doho aing keluar ke penyumputan. Aing kudu cicing heula di dieu. Kaya upama kaayaan geus bener-bener aman, kakara aing bisa keluar maluruh barudak. Lain aing sieun. Tapi sagala ge kudu make perhitungan meureun. Kumaha kekuatan musuh nu gede di batan aing. Kecidak teuing. Aing mumpai kono. Narasia. Ali, men coba, Cebu teh naon? minta duit 1000. Kadir. Ai sia, sing sopan atuh tong kasar goblok. Cebu teh 1000. Teu naon? Biasa, Biasa teh naon? si anjing, si mah rewel tatanya wae. Rek mere moal cepu. Goblok. Ai sia, tadi kan paling bedaan. Tong bari sesentak, tong bari kasar. Kalau teuing 1000 teu naon sih? Si mah cerewet pisan si ini aing. Goblok. Jangan kieu. Mahal ya. Tong basa. Ah, 10.000. Is moal uing mah. Moal pasea. Uing mah. Pangino. Peace and love. Naon geus elok? Cinta damai. Moal siga maneh, tawuran teh jadi hobi. Apa di mana ketawuran? Si anjing. Uingnya tadi tuh. Narajo di situ. Woi, siapa bangsa? Musuh. Santai uing mah. Peace and love. Sok anjing pun didinya. Keur ku aing lah. Apa naon? Mau ada mana? Udah kata mah jagoan.
Duh, nuhun pisan makanya geus nyelametkeun nyawa uing. Tapi nggak nyelametkeun uing. Kieu oge uing mah resep ningali nu taruhan teh. Melahan naon sih? Harga diri? Hah! Harga diri di mana goreng? Nu aya mah, apa kan pati konyol. Dilihat ngabdikeun diri sorangan, oge ngabdikeun batur. Sok tinggali ayeuna menilai mau katu gede geuningan. Lantaran naon bisa kitu? Nya, da hayang tingkat ciri wanian. Dinginya. Harga diri mah lain diukur ku kawani ngumpul. Tapi kumaha urang bisa ngajenan diri sorangan, jeung ngahargaan diri sorangan. Bener tadi? Eta pisan anjing. Ya. Eksistensi. Eksistensi mah lain ku cara-cara gitu tapi eksistensi mah kudu ku prestasi. Oke. Ya, tabulasi. Tabulasi. Tabulasi tabulasi meureun Tabulasi. geus bade. Aisyah lagi mana? Tunggu Aisyah. Ada payungnya. Wah, tunggu Aisyah. Tungguan. Kalau hari ini jam sabaraha ieu teh? Geus jam 4 geuning. Geus aman can nya? Piling aing. Musuh-musuh kene aya bisa kubere di tempat. Aing ulah kaluar ke dia. Aing ulah kaluar ke dia. Tapi kaya harus benar-benar aman.
tugas. Kela, oi. Kela. Itu lompat itu ai izin ai. Ayo udah. Maya, Bobi. Bobi. nah, cepetan di dia. Gusti, kunaon ya bintis? Mani kudawang kieu Gusti. Bobi. Syukur Bobi teu kuna naon. Aya mah ngigis Bobi kumaha. Bobi teh kunaon? Ari maya kunaon? Ya bintis mani kudawang kieu Gusti. Aya teu kuna naon, Bob. Ini ulah bohong. Pastinya kena kebakaran. Nah, aku berpikiran dari Maya. Kan mau mesti Maya pulang ke Iman. Aya mah jeung hari ulang Bob. Hate maya teu tenang. Inggis jeung si Bobi kumaha. Nya antukna maya nyusul Bobi. Tapi di jalan maya diserang ku ledes genggong. Maya, nah Maya mendengar kan omongan Bobby. Dan Bobby balik. Mama nggak sekira kumaha. Kunaon? Bobi hari ulang ningali maya. Tah eta pisan anu dirasakeun ku maya jeung kolot Bobi. Mama ngadenge beja Bobi rek ini tawuran. Karasa nyarina mah. Ayeuna Bobi geus 10 hari ulang. Maya teu kunaon. Mimpi aja mah. Dia tahu sakit parana. Makanya dia mana naon. Dia buru-buru dibawa ke rumah sakit. Tapi kayak acan aman nih. Kunaon, Bob? Bobi sieun ngomong iku barudak genggong. Atau mata aku patugas. Bobi. Lain. Bobby mau ngayu sih kumus. Lain sih ke patugas. Sanajan kudu padu harapan ke. Bobby mah teu sieun. Tapi mau masalah keselamatan anjeun. Bobby mau ngajak jadi korban. Bobby sieun anjeun kumaha onam. Bobby. Ah, kudu kumaha kita Gusti. Bobi. Kumaha? Hari Maya. Dina kaya dia masih kan bisa sudah masuk ini.
Bobi. Maya sieun. Wae ayeuna jadi panuntungan pikeun Maya bisa nonton Bobi. Maya, hampura.
Watas iwa itsumo anata o aishiteimasu and I love you. Ya. Alhamdulillah parantos kapidangkeun nomor tandang 32 di Teater Bengsa Seman Hiji Majalaya Kabupaten Bandung. Naskah tatu karya Ayi G. Sasmita. Kukituna kasadayana kru panggung, penata artistik, musik, pemain, sutradara, sareng pimpinan grup mangga dihaturana ngabaris di luar panggung. Selanjutnya baris saya pemasrahan layang pangaje di Teater Sunda Kiwari. Bukituna kakersana Kang Dadi Pedani Subrada selaku Pupuhur Teater Sunda Kiwari. Sumangga dihaturana. Sumangga ngadegela kanggo nampi layang pangaje. Mangga teh sang ada gelas sadayana. Selanjutnya urang ngantos nomor tandang 33 di
di Teater Semadasa Seman Hiji Deui Kolot Kabupaten Bandung. Naskah Pahlawan karya Yosef Iskandar. Urang tepang deui tabuh hiji sabada reureuh salat zuhur. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.